Piraku si udung cok bun. Satahun di mana? Karena kok bisa minggu. Oh, cari tanah tadung. Allahumma tassalam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma tassalam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo subscriber channel Om TV, tolong bantu subscribe akun channel kami yaitu Abu Barokah Channel yang ada di bawah ini. Kami hitung mundur dari 3 sampai 1. 3, 2, 1. Jazakallahu khair. Terima kasih yang sudah subscribe akun channel kami. Semoga panjang umur, dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan itu setahun. Satahun di mana? Karena kok bisa minggu. Nih maco. Nyanyi lah biasa. Bapak Aa damel di kebun binatangnya. Aneh terang. Wantoskeun yang kayak kasih bapak awul sakeluarga bade ieu amang kebun binatang. Jadi itu kudu mayar gratisnya. Ya, oke bang, berjalan. Coba doa wilanya. Assalamualaikum. Salam. Bejaan barudak euy. Geus cipta kita sudung geus wah doraka. Satu di kamana, Cak? Eta rek katen si udung bleng. Ulah katen si udung. Bahaya si udung kercok pun dihareupeun imahna. Wah, manya bleng aslina. Cak geus ulah ulin jeung si udung mau balik urang balik heula. Main balik dieu mendingan tawar ulin jeung batur jeung lainna, Cak. Nah, kalau ulin jeung si udung. Ulah. Geus ngagogoreng nama baik geng urang teh, Cak. Pan geng urang teh si milik Kiti. Sok manehna cok pun hareupeun di mana aduh. Ya, daerah di dinya. Si dinya mah ka ditu we ulin jeung batur di barudak lah. Oh, atuh geus we urang ulin jeung mau lain atunya. Heeh, gitulah. Omat siap. Yuk, siap. Piraku si udung cokbun bisa jadi oge soalnya si eta mah jomblo si udung mah da maklum lah tuh gak kabogo bisa jadi cokbun Kabogo ngapikiran mah. Duh, aya nama jadi si Aji mikir naon teh. Mi, geus panggil jeung si udung can? teuing, Cak. Dan dua poe ge teu papanggih si udung. Cenah bejana si udung teh coli sia hareupeun di mana? Tak gitu Om, tak jomblo teh efek sampingna teh gitu. Matakan Om teh tong jomblo wae. Nah, mana juga jadi ka urang nyalahkeun. Tah si udung teh Om. Mata cok pun teh gara-gara efek teu boga kabogoh. Bisa jadi, tapi da orang mah teu kitu-kitu teuing. Bisa orang erek dengan heula si udung langsung ke Masuk atuh, Cak.
Si Aji teh lieur rong korek ka dieu ditungguan wae. Kan bosen di WA cek di siji liurnya. Nonton serangan. Iya Mobile Legend. Double kill. Triple kali hiji deh. Maniak sapegeun. Aduh, mana. Beres daya nanti budak can sare ieu mah kudu papatahan jang sare ieu mah sedikit anger budak teh ieu mah naon teh anger main game we hayo batu mah kadang deui kagok tere beres da anger kebiasaan kagok kadang deui meni naon deui atuh budak urang mah main game naon ngopi atuh moal ade ngepel pengedulan eta teh mau gonta ganti kabogo ujang mah teu ngomen teu naon mama teh geus ngora geus kolot kan mah payu keneh kieu ge payu teh tekan beunghar atuh teh tekan beunghar ngarah ujang ganti laptop nya kan sangsara deui we da mana ge sangsara heueuh lah kumaha emak lieur di bejaan teh teu nurut mah rek kawin kanu aki-aki rek kanu ngora juk lah maneh mah anger di papatahan teh kadon malik-malikeun heueuh atuh mah kumaha meuni Surabi oge geuning teu dibalikeun mah tutung geus lah maneh mah di papatahan teh tara ngagugu ka kolot tuh tinggal si Udung ayeuna keur geunjleung di kampung urang atuh mah da si Udung mah gara-gara jomblo jadi ganti olehnya masing-masing we ujang-ujang si Udung tah maneh teh kade mumpung leutik keneh ayeuna teh ngaji cing balik sakola lain main nu kitu patut geus geura sare jadi kan kumaha bawa nih aing yang main ya ngomongnya beli royco minyak kopi susu rokok uyah terus Kompleng. Dia naon dong urang di kawarung titah kumaha kadengar apa lagi sekedang bro. aneh ngaganggu wae heueuh urang kadinya naon naon atuh ngaganggu wae dari kaditu ka hareup Ngus bleng lah tong loba alasan tong ngomong ke barudak urang cok bun hareupeun imah. urang mah lain ngagosipkeun dong kenyataan tah kudu panon urang katingali maneh tah di dinya di ari teh di sisi kieu sok naon eta teh Ngomong ka kitu bleng ka batur teh saacan nemponya ku mata sorangan saacan kabukti anu jelas hayang apa urang gitu teh kunaonnya tah ieu caritana bleng. Untung memori orang terkecepet, cepet bahaya. Kacau. oh caritana eta dung atuh burina kecepet karunya eta untung teh soek atuh burina dung mana ningali dung